Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul rek modar lamun teu boga duit. Geningan bisa kitu Ki. Lain bisa kitu deui. Jelema mah da lolobana berkaitan jeung duit. Lolobana jelema di urang lamun teu boga duit siga anu naik modar. Apa naik modar teh? Naon? Naik paeh. Teu beda ikan betok nggak ada airnya, kekelepekan gitu tah. Geningan bisa kitu Ki, akibat naon? Sagala sesuatu dikaitkeun jeung duit. Ayeuna meuli skincare 450.000 kudu make duit. Hayang meuli beas kudu make duit, hayang meuli udud kudu make duit. Tah lamun teu boga duit biasana beungeut teh lolobana sok buram, siga gunung anu nek ngabledug teh geus kitu eta. Geus nek bijil-bijil seuneu buram meh teu bisa seuri. Henteu bisa ieu camedud weh, teu beda tutut. Giliran ditoel ku batur, naon cenah. Heuh. Tah amun nu geus kabiasaan nuhankeun duit. Tapi lamun nu biasa kos tukang ngangon bebek, duit eueuh, heheotan we di sawah. Kunaon bisa kitu? Akibat ningali kaindahan pegunungan, bebek loba, keun bae teu boga duit ayeuna ge da isukan ge panen endog. Loba endog tah eta teh bakal jadi duit. Lamun nu teu kreatif mah buat baeud teu boga duit teh aya we Bang Emok. Geus pasti biki baeud ditanya teh, "Teu boga duit?" cenah. Amuk-amukan.